wabarakatuh. Sadaya puji kagungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwa salam mugia salam mina dilareukeun ka nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, sobatna teu dugi ka umatna. Anu salawasna taat tumut kana ajaran oge sunahna dugi ka yaumil akhir. Mudah-mudahan kalebet urang sadayana, amin ya Allah ya robbal alamin. Bapak Ibu guru dipihormati, sadayana rerencangan pameget jalur istri. Nu sami-sami dipihormat oge dibanggakeun. Perkenalkan wasta Abi Putri Salomita, simkuring bade ngabahas atanapi ngajelaskeun nu disebut sawer panganten. Atanapi nyawer panganten. Naon atuh nu disebut sawer panganten teh sareng kumaha saleresna? Nyawer panganten mangrupikeun salah sahiji tradisi orang Sunda. Satu acan ngajelaskeun nyawer panganten peryogi dijelaskan naon disebat tradisi. Tradisi nyaeta hiji kagiatan anu diulang-ulang atau anu dilakukan sababaraha kali ku cara nu sarua. Kebiasaan anu diulang-ulang ieu kumaring ngagaduhan nilai nu manfaat bikin sekelompok jalma sahingga dilestarikeun dugi ka ayeuna. Kebiasaan nu dilakukan secara turunan ti kolot baheula kebiasaan eta warisan ti zaman kapungkur tuk dugi ka zaman ayeuna. Para hadirin sadayana urang Sunda mibanda sabaraha tradisi nu masih keneh dilakukan ti zaman kapungkur keneh dugi ka ayeuna sok sanajan tos dina kahidupan masyarakat modern. Ragam tradisi di Jawa Barat kasabat unik sok biasa dilakukan ku babaraha daerah di Jawa Barat. Salah sahijina nyaeta nyawer panganten. Tradisi nyawer panganten umumna dina acara pernikahan adat Sunda. Waktu pelaksanaan saparatos akad nikah dina tradisi nyawer panganten. Pasangan panganten di sawer ku juru sawer ku mangrupa beas permen oge ku artos koin atau lambatna ku acara ngalungkeun sawer ka para tatamu datang sambil dipiring ku tambang nu usina papatah khususna pikeun pasangan panganten umumna pikeun anu araya di tempat eta. Tradisi ieu ngagaduhan maksud sareng tujuan supaya panganten dina ngawangun rumah tangga aya dina rukun bisa repot oge ngawangun rumah tangga anu sakinah mawadah sareng warohmah. Sakitu anu dikadugikeun mudah-mudahan aya manfaat oge janten pengetahuan kanggo urang sadayana. Hampunten tina sanes kanten kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.